warahmatullahi wabarakatuh. Atepang deui sareng abdi Davina Nurfadila salam kebahagiaan. Di dieu abdi bade masihan watan menahan usaha kuliner di imah. Aya ibu rumah tangga anu ngabangun usaha kue di bumi. Seueur rupi-rupi jajanan anu hargana mirah. Ayeuna Hafiz salaku wartawan bakal nyarankeun ka pamirsa usaha kuliner di imah. Kuping dipasihan ke Habis nuker di lapangan. Ieu kelompok anu gaduh kuliner. Nepangkeun nami abdi Muhammad Hafiz Fadil. Di dieu abdi salaku reporter bade ngawawancara salah sawios narasumber di bidang kuliner. Hapunten Ibu, abdi nyuhunkeun Widi bade ngawawancara Ibu. Naon kendalana anu kantos ku Ibu kaalaman nalika ngawitan bisnis eta? Ngawitan bisnis kendalana nya terkait modal anu terbatas, teu acan gaduh perkakas, masih bingung pemasaranna kedah ka mana gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah lancar, sadayana tiasa diatasi, berkembang gitu. Di mana biasana Ibu masarkeun icalan eta? Di online, gaduh reseller oge. Jadi ibu mah di bumi produsenna janten aya reseller anu bagian marketing aya reseller anu ngaicalna gitu, ngicalkeun daganganna gitu, produkna. Iraha Ibu ngawitan bisnis icalan ieu? Ngawitan teh salapan warsika pengker tahun 2015 awal merintis. Dimulai dari ngawitan icalan kue base, lami-lami berkembang ke aneka cake, brownies, dessert gitu. Ya sekarang nuju viral-viral lah gitu, mengikuti perkembangan zaman. Saha wae anu ngabantosan Ibu icalan? Bisnis keluarga sih ini, bisnis keluarga janten nu ngabantosan seluruh keluarga besar lah. Kunaon Ibu ngeureuh usaha icalan eta? Alhamdulillah barokah. Janten tiasa ngabantosan ekonomi keluarga. Kumaha wae cara anu tos dilakonan kanggo ngembangkeun usaha ieu? Kumaha wae cara nu tos dilakonan? Ya seueur sih. Ya selain mengembangkan potensi, ngiringan nuju viral makanan-makanan anu sesuai zamannya gitu. Jadi kedah inovatif janten, kedah berkembang, mengembangkan potensi. Caranya ya ngiringan perkembangan zamannya lah gitu. Mohon Ibu sakieu wae patarosan ti abdi. Nuhun mangga. Tos cekap. Hapunten tos ngawagel waktosna. Tos berbagi pengalamanna. Mugi-mugi usaha Ibu terus berkembang sekamajengan. Amin, amin. Mugi-mugi tiasa go internasional nya Bu. Amin. Dicekapkeun wae ti reporter abdi sanggakeun deui ka studio. Kue nyaeta produk emamen anu umumna amis didamel tina bahan sapertos tepung tarigu, gula, endog, jeung gaji. Proses nyieun kue ngalibatkeun campuran jeung pameuleuman atawa dikulub. Ngahasilkeun rupi-rupi varian saparantos kue garing, kue base, atawa kue anu dihias. Selain kue, aya dise saparotos manggo sago anu diwangun tina buah, agar, sagu, mutiara, jeung susu kental manis. Sarta susu ekvaporasi anu ngajadikeun bahan lengkap di lebeut nyieun manggo sago. Hatur nuhun Hafiz.
Informasi oge nutup rapat dina warta ayeuna. Abdi Davina Nufadila sareng Aisyah salaku panitia sareng sadaya kolega anu dipikasingha anu damel di lapangan. Hatur nuhun ka pangkat atasanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.